Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanganlah, tanganlah. Orangan episode anu ka opat. Jejeg saminggu jejegnya. Saminggu jejeg. Atur nuhun ka oranger. Oranger anu parantos ngadukung channel ieu dina mulai bahasa Sunda. Alhamdulillah tina sababaraha konten video borangan ieu mulalajona loba. Oh kamari 7 poe hampir 2000 tereh 2000 view. Aduh. Banyak kalcan monetize euy. Atur nuhun ya aduh luar biasa kangge tim borangan channel ieu kangge teras panginten ngusahakeun ngamumule bahasa Sunda. Sabab lamun teu urang rek usaha deui bahasa Sunda teh dimulai. Sanes kitu sanes. Nya alhamdulillah ayeuna tepang deui sareng sim kuring. Sareng sim kuring Erik Chandra boranger boranger. Boranger pemula. Keur diajar mudah-mudahan bisa mere manfaat tuluy ngahibur meureun utama nama kitu nya. Nah, ya, urang kawitan. Anu naik mal ya. Oke, naik ki. Ka. Cenah boga materi samping. Kan make samping keneh. Atuh matakna syuting kula make samping atuh. Udah ada yang ketempo tadi samping. Kan ada lain jorangnya itu lain jorang dong aja orang Sunda. Ya. Tah boranger sadayana boranger wae kitu disebutna teh. Boranger nya. Boranger ngarah pondoknya teu ieu. Insyaallah jam kapayun sajam yeuh. Sajam kapayun ka Cicurug sajam. Mudah-mudahan bisa saja, mudah-mudahan bisa sana naon deui. Mugia. Mugia bisa saja. Lah gitu. Kamari isuk-isuk. Kamari teh berarti poe Sabtunya. Poe Sabtu budak pre sakola. Indungna barudak oge pre teu digawe tuluy kebenaran kamari mah tanggal beureum. Hiji Muharram nya wilujeng tahun baru Islam kangge umat muslim alam dunia di channel ieu di Boranger mudah-mudahan di tahun ayeuna kamaslahatan kabagjaan sareng kasalamatan aya di urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cinerang mudah-mudahan di awal tahun Muharram ieu channel ieu monetize. Amin. Subscriber nama tos cekap kantun jam tayang nama tak tong di skip ya lalajot bereskeun sajamnya tereh monetize nah sanes hoyong-hoyong ting monetize meh langkung sumangat meureun kitu nya meh langkung sumangat tah mungkin kamari tah isuk-isuk keur mumuluk budak indungna kuring indungna isuk-isuk teh nyieun sangu goreng karesepna barudak mah termasuk sing kuring ge resep kitu nya sangu goreng bikin ajeunan majikan. Jadi lain ngomongin sama goreng lain. Jadi isuk-isuk teh kan memuluk bareng budak kedua nyeletuk indungan nyebut budak. Urang hayang indungan teh disebut umi mungeun hayang bunda cenah ari bapana disebut abah indungna bunda kana teh nyambung dari palabah lampu poek mah jadi nyambung eta teh. Tah gitu. Tah dina sajeroning memuluk budak teh nanya ka nu jadi indungna. Bun, upami ai miara kelenci kengeng teu? Budak teh nanti SD kelas 5. Pok teh indungna kieu. Mangga wae geulis hoyong miara sato mah sae salaresna mah. Jadi urang nanti tanggung jawab jadi boga
bisa mikanya ka sesama makhlukna Allah. Ngan cek nanti kitu. Lamun neng geulis hoyong miara kelenci, udah tiasa ngurusna. Marabanana, kebersihan kandangna, kebersihan segala rupana lah meureunnya jeung sesa-sesa urut daharna, meureun jeung cudak-cudakna meureun kita jeung cudak-cudakna dibersihan. Sabab naon? Cek indungna teh dituluykeun ngomongna teh. Sabab keur zaman baheula mah ieu kitu nya. Sato teh nomaden cenah ari ayeuna sato teh tina nomaden jadi domestikasi cenah kitu. Tah di mana aya sato kaserang kaserang teh namanya bahasa Sundana kakeunaan ku panyakit nu tadina eta penyakit ngan saukur nyerang ka sasama sato kusabab ayeuna mangahijina jeung lingkungan jelema tah jadi penyakit sato teh nepa ka jelema ngadenge kitu budak kuring ngahulang ieu ka indongna teh atuh leuwih indungna teh nyokot cai keur kuring kitu can dibere nginum urang teh dahar teh pohon gitu urang teh ditanya budak teh ai urang sepigero ai artos teh naon nu didugikeun ku bunda teu eta cenah mata kahulang ai teh teu ngartos naon nomaden teh naon domestikasi teh urang teh kieu urang teu meunang nya ngagorengkeun indungna ka jadi anak gitu mohon teu sawios ai da ari bunda mah karesepna maca karesepna milari informasi di internet sok ngiring seminar benten sareng babah mah guru jadi babah mah terang kumaha nyarios ka ai kumaha nyarios ka nu dewasa jadi ai kedah ngamaklum naon bunda mah nyarios kitu sabab bunda mah sanes guru coba mun bunda guru celetuk teh budak teh kieu ngomong nya nya bah lamun bunda guru mah karunya muridna lieureun lieureun muridna mata ku Gusti get kita jadikeun guru pamajikan teh kitu kenai bapana we hungkul sugan teh rek anu lain ngomong teh nya cenah bah lamun jadi guru karunya muridna lieureun tah kitu emangnya pamajikan kuring mah karasna teh kitu maca kamari anyar datang paket meuli online meureun buku kandal sakieu tah urang halaman kitu wah awaran eta ge bah bari macam mah tinggalian weh nyebut lain nyebutkeun bung era urang teh sieun pajarkeun literasi rendah tadi moal dibaca nah gambaran curang teh kitu atau yang gambaran mau liwe komik cenah kitu da teu batuk curang teh itu tapi memang benar maca teh penting sabab Rasul ge baheula diparentahna mimiti dunya diparentahna ku Allah melalui lewat pihak malaikat Jibril Iqra lain tulisan ngajedik perlu dibaca lain jika natrek ketunggu jandamu doi ku minggat cenah ning indit tunduh teu indit butuh cenah dina truk cakapeung masuk aya artis TikTok dina teh dipajangkeun truk bener tik tok tah kitu nya tah kebiasaan literasi eta teh kadang-kadang mah ka kuring sok jadi naon sih gitu nya banget gitu neangan non ilmu teh gitu lain teu meunang gitu nya lain teu meunang tapi kudu disaimbangkeun segala rupa ge jadi ulah diteureuy buleud-buleud gitu nya pernah soalnya hiji waktu poe Minggu dina keur waktuna libur aya seminar anu ngeusi eta acara teh nyaeta Dokter Aisyah Dahlan Dokter Aisyah Dahlan ieu sih cerita seminar teh sakali-kali mah ngabohong teh meunang dua kali mah sakali-kali ngabohong nu kumaha nu meunang teh hiji ngabohongkeun gulungan batu anu kadua ngabohongkeun ngajagaan batu
anu katilu ngabohongkeun ngabungahkeun hate batu jeung nu kaopat nu kalima jeung satuluyna ka ditu aya contohna misal aya jelema iridit motor teu kabayar teu kabayar sok anu neang pan nya sok anu neang anu keketrong tah gitu terus kabungu sok dipegat di jalan ontong teu disebutkan oh mana teh bisa ngalaksanakeun kewajibanana beureun nya nyicilan eta motorna sok teang pan ka imah uluy misalkeun manehna teh nyaho rek teang nyumput tah nu neang teh panggih we jeung urang nyaho ningali si A eta tuh wah teu aya saminggu buka ka mana mah aya di mana tah eta ngabohong urang ke nulungan batur lain nulungan manehna teh mayaran motor lain tapi nulungan manehna keur ayeuna can bisa mayar atuh sugan kahareupna bisa mayar tah ngadenge kitu eta pamajikan keur milu seminar barisila hareupeun kaca di kamar langsung congkat ngagoroan deui ka urang ngagoroan ka urang bah cenah naon bunda gitu babah bunda rek nanya nya sok bunda yang penaros naon sih bunda sok babah sok ngabohongnya ka bunda ngabohong naon ari bunda gitu nya babah ngaku we sok ngabohong naon nya sok atuh nyarita sing puguh itu ulah kieu teu puguh kieu majikan bunda kan bunda pan teu bisa masak uluy bunda sok masakeun lamun eta asakan geus jadi di dahar ku babah bunda sok nanya bah raos teu asakanana sok ngajawab raos eta bohongnya keur ngabugahkeun hate bunda ih ceuk saha bunda kan katingali meureun ku bunda oge lamun babah keur ngadahar asakan bunda ngalimet pan sok sumanget pan daharna ge nepi ka bea eta cing cirining naon eta cing cirining yen babah jago acting aing teh acting oh cilaka mun teh acting pernah baheula oge yen nasi goreng babi tapi ini nasi goreng babi tapi halal nasinya sama goreng biasa diasungkeun ka urang didahar ka urang pas didahar babi asin pisan eta mah keceplosan di sensor itu nyarakan enak kerusum ke jelema anu ngaheureukeun kana babi ngaheureukeun kana najis jadi tentunya ngaheureukeun kana fikih anu akhir-akhirna pan jadi ngaheureukeun agama bahaya eta bahaya jika babaturan kamari ngomong ke orang kieu aing sia euy ada urang teh penasaran cenah hayang ngadahar daging babi aing rek maksakeun daging babi ari maneh pan agama urang mah ngalarang teu da aing penasaran da urang teh meuli we cenah ka restoran anu memang ngajual daging babi sok sanajan urang nyaho eta teh lain keur urang keur kaum maranehanana daging babi teh da urang penasaran beli dibungkus bawa ka imah bawa kriuk imah teh saha euy aing penasaran hayang ngadahar daging babi dikereutang leutik-leutik kumanehna teh tah di pas dihuapkeun karake asup karak sagege torojol indungna kanyahoan ku indungna da naon sia maneh maneh sieun ngaku sia dahar naon sia daging babi mah sanguan atuh sia teh cenah kitu mewareg pan eta mah lain urang nu ngaheureukeun tapi eta contoh jelema nu ngaheureukeun nya teu mie ayam can inget caritana kode caritana eta teh mie ayam teh gitu nya tapi kasirian kadang-kadang memangnya lamun urang ngomongkeun dahareun pernah pan aya baheula kalipeula keur SD kelas 3 meureun urang teh ngadenge di sekolah ibu guru nyarita kieu lir ibarat wah si malakama nyata urang teh teu ngarti urang teh si malakama teh nya wah si malakama teh eta sajeroning balik urang leumpang baheula mah angkot eueuh dan eueuh jarang jadi liwat teh sapadug sakali
balik sekolah teh berang-berang aing mikiran sapanjang jalan naon buah si malakama si malakama. Hadena harita panggih jeung amang-amang nu ngajualan buah. Tanggung di diharup keranjang badag gitu kan. Keranjang badag. Ang wah tingali kurang di kejauhan. Wah, buah. Urang jigana cukuran itu nanyakeun ka mangga. Mang, eta si amang eureun bunga, marukna urang rek meuli. Aduh, sia cuk urang teh euy. Urang disangka rek meuli si amangna geus bunga pisan. Padahal urang rek nanya hungkul gitu. Mang punten abdi mah bade naros hungkul. Si amang teh anak saing eureun. Nanya hungkul. Nanya naon ujang teh? Mang, ari buah si malakama aya amang kadu buah si malakama ngadenge kitu. Anon ambak manehanana geus dipegat nya teh meuli pertanyaanna kitu non nanyakeun urang boga si malakama dijawab ku si amang teh boga jang kumaha mang buah si malakama teh yeuh ujang buah si malakama teh lamun ujang meuli ku amang dibacok lamun ujang teu meuli ku amang didagorkeun sirana cenah apa kitu lihat si malakama mah serba salahnya kitu salah kieu salah. Orang yang penasaran, kumaha bentuknya buah si malakama teh gitu. Nah itu tukang dagang, tapi anu pang bager-bagerna tukang dagang mah tukang baso. Nya tukang baso rek sakumaha beake sok nyesakeun keur pamajikanna dua. Adi colok ketusukan gitu aja. Baso ngomongkeun baso. Nyapan kitu urang Sunda mah, nya. Emang kitu urang Sunda. Rek hade rek goreng ge ku baso. Hade gorengnya ku baso. Hade goreng ku basa gitu nya. Nya pan orang Sunda mah kitu. Jeula lolobana orang Sunda mah sok teuneunahan. Teuneunahan. Aing teungeunah euy. Geus maneh kitu urang nya teh teungeunah kitu. Cek urang teh teungeunah mah bikeun tuh ka ucing sia teh. Nya model ieu weh lamun urang liwat nya liwat ngaliwateun ka imah batur sok digoroan jang nyimpang heula nuhun gitu nya eta teh naon nya rasa teu ngeunah teh aduh anu ngaliwat numpun po urang di luar berak teh ditanya nanya naon ya geus jang ka dieu heula kitu tah eta hebatna urang Sunda teh jeung bahasa Sunda teh rupa-rupa aya anu lemes jika kabelah wetan priangan lemes teh bahasa Sunda aya nu kasar belah kulon biasana nu kasar mah pernah hiji waktu kuring ulin ka belah kulon mahasiswa baheula terusum KKN KKN teh kulantang kulinting nongkrong gitu nah kulantang kulinting nongkrong ulin ka belah kulon hiji waktu kabuberang keluar di base camp cerita nama base camp mahasiswa eta teh nyampak aya ibu-ibu keur dihareupeun ditepas imahna lain ditepas beureunya lain terasna di lah keur moekeun lah kitu nya ditepas lah diburuan eta aing teh kapanggih-panggih buruan tadi nampa orang si ibu-ibu eta hari wes-wes sia euy aya mahasiswa di wetan bahasana ti wetan lemes cukieun salah we tibatan aing salah mah urang tanyakeun we heula jang mohon ibu anu teh dibantos cek urang teh cing jang ibu hayang nanya ka ujang ari poe bahasa Sunda lemesna naon upami poe mah ibu bahasa Sunda lemesna teh dinten tuh nya hari balik bahasa Sunda lemesna wangsul ya wangsul nah nuhun jang nuhun hari ibu nuju naon atuh di dieu eta ibu teh nuju ngawungsal wangsul dinten ranginang cenah ngabulak-balik mana yang lemes teh ngawungsal wangsul dinten ranginang cenah
Jadi ngebulak-balik poe ranginang keur moe ranginang cenah. Teu kitu oge si kurang teh. Da sugan teh poe teh nanyakeun poe Senin Salasa nepikeun ka poe Minggu kitu nya. Cihoreng poe di dinya teh Minggu teh moe, kunaon mah nanyana jang lamun moe naon bahasa lemesna. Urang ge dijawab moe kitu da sarua. Rua gitu. Dia yang seuri urang dituntun nama, duh aing seuri entongnya, seuri entongnya. Seuri sieun pundung si ibuna. Teu seuri da aing seuri gitu. Hubung sawangsul dinten ranginang. Pernah eta ge hiji aya orang teuing babaturan baheula alip heula aya babaturan nanyakeun nya hayang ngabasa Sundakeun bahasa Indonesia kieu cenah cuman kalau bahasa Sundana naon lamun kelak kode susah ese enggak ente wah sekarang gua bisa bahasa Sunda apa menawan wah sekarang gua bisa bahasa Sunda cukurang teh naon ngomong naon bahasa Sunda bieu cenah yang barusan cenah gitu kumaha bahasa Sunda teh hese naon henteu cenah maya naonan di tengah eta nyelap hese naon henteu cenah nyadakan kapan kitu nya urang kadang-kadang mun make bahasa Inggris sok nu kuduna teu aya jadi aya nya model bahasa Sunda ge sarua nya nu kuduna aya jadi eueuh contohna dina naon dina sendal jadi senal ya panjang jadi panjang gitu pondok jadi pondok terus munding jadi muning gitu tah hutang jadi poho gitu tah eta ke dewek jadi poho nah gitu rupa-rupa geuning bahasa Sunda teh jeung bahasa Sunda mah urang teh teu bisa ngomong disaruakeun gitunya bahasa sama bahasa handapeun kasaluhureun eta tah ayeuna sim kuring teh keresep nalungtik kumaha carana nulis make aksara Sunda eta teh geus bisa meureun karek nulis huruf A dina bahasa Sunda teh nah karak hiji ayu weo geus bisa lah keur diajar gitunya sabab kuring ningali dina aksara Sunda teh ieu geus bisa lamun cek bahasa seni nama estetik pisan gitunya kumaha carana tina jadi gitu kan aya leupeut aya lepet aya lepat gitunya rupa-rupa kan kemarin mah aya nanyakeun orang lain orang Sunda tapi nya tina naon sih da sabab maneh lain orang Sunda mah nanyakeun ieu pokna teh aing mah teu kaharti ke urang Sunda make kudu ngahijikeun huruf E jeung huruf U dina sakecap contohna paster tuh urang teh udah salah maneh mah da eta malin paster di paster sebab aya E jeung U di dinya nah, teu bisa E jeung U eta dileungitkeun sebab lamun dileungitkeun lepet jadi lepet jadi lain teu guna huruf E jeung U di dinya teh Kang mohon aya gunana pan kitu babasana teh aing teh arti urang Sunda mah gawe nama kudu aya E jeung U dina hiji kecap paster cium beleit dan cium beleit amun leit jeung leuit beda itu artina jadi tong sok dipertanyakeun kitu nya untung nu kasinggungan sabab naon sabab urang Sunda mah nya kitu teh asomea handap asor kitu nya kan beda pernah hiji kejadian dina kareta seuneu na kareta seuneu aya pinuh teh kareta teh kan ngarek edit ka Bogor asa sedak jelema teh di dinya teh kuring kebagian tuh kabulaheun aya apam ke alat atribut ke alat ribut nya belah ditu teh saha lah apa meureun sepatu satpam kumaha
wadah gitunya urang teh katincak satpam teh pan urang mah urang Sunda handap asor jadi urang ngomong lagi Pak maaf Bapak satpam ya kok tahu itu sepatunya injek kaki saya gitu kan bahasa Indonesia ya temenang bahasa Sunda Pak punten Bapak satpamnya hah akang terang kita sepatuna nincak abdi oh punten Kang punten gitu tak itu orang Sunda mah tara terus terang tok basa-basi weh gitu beda jeung usah beulahun tom panenang ngeser panurut nincak kurang ngeser ka itu nincak ka batur itu mah rada ngadat mentang-mentang orang entang eta skip calik lah paling dia pat mic yang seurina eta Ya ya ya. Man. kadinya mah sember ka dieu na sebab deukeut teuing gitu pan nyapan jadi teu sia-sia urang ngeluarkeun duit yang nu seuri teh tuh kursi nu plastik gitu tuh toa masih nah jadi kena toa entah kan anu ti heula inget teh nu episode nu kadua apa nu kaduanya anu urang ngomongkeun bentengan keduanya nya kan bahasa Indonesia nyapan mah gitu nyapan biasanya orang terleutik baheula lamun alif heula lamun sore itu sok jadi kebiasaan nanti uli anu main koleci anu main loncat tinggi anu main backflip terus non teh nu mindah-mindahkeun batu teh lain congklak lain sok bebentengan tah eta teh sok areureun nalika waktu geus ngadeukeutan kana magrib nya marandi pendek ngararaji dulu pan geus ngararaji ti kabeh ngariung di masjid pujian eling umat muslimin muslimat kitu nya dina toa masjid tah nungguan adan teh gitu tah geuning si toa masjid teh salian sok dipake pupujian ku budak teh sok dipake oge keur sarana bahasa Sunda naon sarana nya keur alat teh minanya alat komunikasi ngeurentah antawis poh eta Pak RT, Pak RW, Bu RW, ketua DKM nya ngumumkeun marbot bisa aya keperluan naon pokona masuk dipake tah tua masih teh keur mere informasi geuning gitu keur mere informasi pan di urang mah aya tilunya pengumuman teh rutin gitunya jarang-jarang mah ada ketua diasupkeun kana daftar gitu panjang teuing rutin teh kan di urang mah sok aya pengumuman teh malam Senin bapak-bapak kening pengumuman teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kahatur para bapak para pemudana ti palih wetana ti palih kalerna ti palih kidul ti palih kulona sakumaha biasa dinten ayeuna malam Senin urang aya pangaosan di masjid jam mangga diantos sadaya turkeun nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kitu tah pengumuman teh nya pan dewek tukang ngomong pan urang tukang ngomongkeunana pan orang teh boga tugas di masjid itu ngapoe teh ngajagaan sendal anu kadua pengumuman sok dipake ku ibu-ibu poe Rebo ieu pengumuman teh teh da salah Rebo da kan ngan 3 kali malam Senin poe Rebo jeung poe Jumaah sok dipake pengumuman ka masjid poe Rebo mah kieu pengumuman teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka para ibuna anu ngagaduhan urang kalih balita sumangga dicanda ka posyandu kumargi dinten ayeuna waktosna imunisasi sareng penimbangan diantos hatur nuhun tah kitu tapi lain orang lain eta mah lain orang lain apa ieu posyandu tah poe Jumaah eta toa masjid sok dipake deui ku ibu-ibu tapi mun kolot yuh pan malam Seninna pengajian bapak-bapak jeung pemuda poe Rebo masuk dipake pengumuman tah ku posyandu poe Jumaah isuk sok dipake pengumuman ku pengajian ibu-ibu kan nyaeta nu ngarona teh ka mana jadi geus kolot sok ngumumkeun teh sorang teh berat kitu nya Assalamualaikum warahmatullahi nya eta mah aki nah pantes kena eta jadi kita pengumuman teh
Kena suara urang itu ya bisa salah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibuna, dipalih wetana, dipalih kulona, dipalih kalena, dipalih kidulna. Sakumaha biasa dinten ena dinten Jumaah pangaosan di majelis taklim. Di atas kumargi masjid masih keneh kosong cenah. Sekarang aja. Apa nyiapkeun heula muluk keur budakna pan sakola gitu. Nya isuk-isuk tak gitu. Tilu kali di urang mah eta dipake pengumuman etikna. Kan kamari mah teh konon peminggu aya pengumuman deui gitu nya. Da kadenge pan surat tua dihurungkeun teh cetrak cenah gitu wah ieu pengumuman naon ieu? Anu maot gitu. Pan itu biasana kan biasana mah nu maot mah rek jam sabaraha wae ge sok diumumkeun jam 1 peuting jam 2 peuting gitu nya. Wah, wae nu maot nya. Si horeng nu ngumumkeun teh si emak nu tadi nu poe Jumaah. Ieu pengumuman teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu di RW 3 sumangga geura nyandak pakarang. Wah, ieu mah rek bebersih. Rek bebersih, ngan urang teh penasaran didenge-denge deui we ku urang teh gitu. Ku sumangga ke para ibu supados nyarandak pakarang. Margi ibu-ibu di RW 4 bade nyerang. Tawuran geuning seorang ibu-ibu teh aduh rupa-rupanya urang tong diumumkeun di eta atuh tong di masjid tawuran mah di grup WA. Teuing da memehna tah kira-kira dina waktu poe naon poe Minggu lah jam 11. Kuring teh beres sasapedahan biasa nguriling dah hayung ngalitan ieu offset. Nyampak warung kebenaran hayang minum da jauh teh goes teh kali warung. Kan di warung itu teh dua ibu-ibu keur ngobrol meuni uplek tek ngobrol naon jeung bari jiga anu rame pisan. Kan kadenge ku ceuli teh eta ibu-ibu teh ngomongna kieu. Salaki aing kawin wah kumaha gitu aduh euy aing bahaya mun kadinya euy sieun katanyaan mana urang wau ka salakina gitu kan kumaha tapi da urang teh hausnya hayang nginum kapaksa keneh lah habi-habi teh nyaho dan sapeda teh sup ka warung pedah budak jadi standarkeun poho standarkeun lah. Untung terajet. We kebenaran mainan nolong ke orang bari pok ieu wah kebenaran aya ujang aing kebawa teh ieu mah euy sok sieun ditanyakeun we aing sieun disalahkeun kitu nya eta salakina kawin teh sieun katanyaan gitu nanya eta si ibu ujang pan sapopoe jadi guru mohon leres ibu abdi ngaulang di SD cik ibu hayang nanya ka ujang jadi pak guru ari lalaki menang poligami, ari awewe teu menang poliandri. Make kitu aturanana. Pan sarua jelema sarua hakna. Ibu teu kitu. Da urang teh diberi hadis da moal kahartieun moal kahartieun. Ieu mah kudu logika we kitu nya. Ya ibunya lalaki teh lir ibarat kunci. Awewe lir ibarat gembok. Lamun kunci bisa muka opat gembok eta artina kunci eta multifungsi tah bisa muka sababaraha gembok tapi lamun gembok bisa dibuka ku opat kunci tah eta ngaranna gembok. Matak nya selek teu bisa musugan teh dikitukeun teh rek ngarti euy nyorongot. Wah, ulah sok tahu maneh cenah. Make nyebut sok tahu ibu kamari ibu meuli ieu cenah meuli kunci meuli gembok. Kuncina dibere 3. Jadinya ari kitu mah salah aing analogikeunana. Da salah analogikeunana kunana ulah kunci gembok. Bener oke sih meuli kunci gembok urang dibere 3 nya. Tah kitu. Aduh rupa-rupa eta si ibu. Aduh naon deui atuh euy aing poho ya. Di urang kan di
sholat bukan kreatif ayo nembokan orang dari tulis dina eta materina tapi kreatifna keur menikmati menikmati perangan dewek tah di urang mah di lemburnya di lembur mah kondisi nanti di urang mah loba sawah teh biasanya suka dipakai melak teh melak pare melak pare rata-rata di urang mah mun teu dipake melak pare nya melak sayuran melak kacim tapi rata-rata pare melak cangkeng tah usumna melak pare teh sabaraha bulan sih ayeuna gitu nu biasana 3 bulannya 3 bulan arek 3 bulan setengah lah jadi parena tah ningali kaayaan kitu pemerintah urang akhirna ngalaksanakeun kerjasama lah meureun cek bahasa Indonesia jeung pemerintah Jepang nalungtik gitu nalungtik kumaha carana ieu lahan pertanian teh supaya ngahasilkeun teh 3 bulan sakali jeung hasilna bisa loba nah aja diundang profesor di Jepang teh keur nalungtik kaayaan di urang nalungtik eta si profesor nya profesor bisaeun pan make make translate nalungtik besi sawah teh nya ditalungtik kumanehanna nepikeun ka manggih kasimpulan ceuk si profesor teh para petani teh kok ngomong kieu petani bahasa Jepang petani ieu taneuh tibatan dipelakan pare mah mending keneh dipelakan haur heuh pan eta ge petani ge naon teh nah cenah jadi kana haur nya sabab lamun di dieu melak pare panen 3 bulan sekali bari duitna teh gede tapi lamun melak haur tuluy haur eta dijieun suling kan dijual atau di Indonesia jual ke luar negeri lamun di Indonesia lamun di urang gitunya eta suling paling laku 5.000 tika 20.000 tapi lamun eta suling tina haur dijual ke Amerika bisa 18 juta luas pan wah bener profesor manyai mah melak haur dijieun suling jadi 18 juta nya jual eta suling kan kudu jeung mundingna cenah gitu suling munding suling jeung munding dan jual 18 juta baheula ayeuna mah leuwih nya leuwih ti 18 nya komo munding nu badag mah gitu komo geus deukeut ka ya kurban di bulan rayagung rarang gitu begitu cenah mending keneh melak haur tah mah teh cenah melak haur jeung suling haurna mending jualnya heeh jadi si suling itu dijual di Amerika kan bikin ke 18 juta cenah sabatangna teh ternyata kitu kudu jeung mundingna aduh lebih murah meureun di mana aya lebih murah ya itu podi cerita eta teh podi aslinya podi lain keinget-inget eta ingat lanjutkan nya kita terang sadayana jam 12 penting syuting teh kruna reueuh teh ke mana poe Minggu padahal ieu teh jual teh jam 10 penting maklum baru jangan keneh meureun haruli tah teh ngomongkeun toa geus nya toa geus tuluy suling munding suling ngawur suling munding tah eta dijualna ka mana suling munding teh ka Amerika ya Mesir ngomong Mesir orang jadi saan mancingna Mesir jadi eta ge dibejaan ku si profesor nu tadi
cek si profesor tadi lamun akang jeung ece mung melakaur cenah tapi akang jeung ece hayang beungar tuh ka Mesir di Mesir keur aya sayembara cenah wah sayembara naon profesor yeuh dengekeun cek profesor tadi cerita lagi hop oh sayembara naon profesor profesor teh kieu pamarentah Mesir anyar keneh manggih mumi ngan eta si mumi ti mimiti kapanggih nepi ka danget ayeuna can kateguh umurna sabaraha can kateguh umurna sabaraha si mumi geus ngadatangkeun ahli-ahli dina widang eta keur nalungtik sabaraha umur si mumi eta eueuh nu bisa anu geus make alat mikroskop lah hese lah segala rupa gitunya dipake eueuh nu bisaeun kadenge ku mangkilang mangkilang kadenge kamana teh tadina wah aing mah jadi mulak pertek mulak haur we cenah ngan ngadenge kudu jeung mundingna langsung si goblok cenah aing mah banyak eta mah ngajual munding geus ngajual suling asa digawean mun ngadenge eta manehna cin bohong deui cenah si profesor teh nangtung si mangkilang teh profesor nu bener maneh lamun bener eta aya sayembara urang rek init ka ditu ngan urang hayang nyonon hadiahna cek si profesor teh amang sangaran hilang mangkilang pamarentah Mesir geus nyadiakeun hadiah nu sakitu badag salian ti dibere duit mangkilang oge bakal dibere emas tage nya di Jawa nya di Jawa loba emas di urang mah akang di urang akang di Tasikmaang mereka Mesir ya teh geus kenaon teu ceuk cek si profesor teh kitu bener ya cek mangkilang teh dibere emas jeung dibere duitnya mangkilang wah si mangkilang teh beres tina acara eta teh langsung kulantang kulinting ka dulur-dulurna neangan duit kalancukna ke Mesir minjem duit lah 10 juta atau 15 juta keur naon sia teh kilang urang aing cenah rek ka ditu ka Mesir pemerintah Mesir cenah rek ngayakeun sayembara naon neguh umur mumi cek mangkilang teh neguh cek lanceukna bisa maneh gampang pokona mah sok kuangan boga duit 5 juta pokona mah kurolang-kuriling we si mangkilang teh ka itu ka dieu nepikeun ka akhirna manehna bogaeun tah duit keur mangkat ka Mesir tapi pikiran manehanana aing geus nepi ka Mesir pasti menang duit balik mah teu ringrang singkat cerita ini tah si mangkilang teh ka Mesir turun di Istanbul itu nama di Istanbul di Turki Istanbul Kairo maksudnya Kairo maksudnya Kairo Istanbul mah di Turki tuh salah nulis itu salah nulisnya dia teh nepi ka Kairo nepi ka Kairo jadinya mangkilang teh naik taksi online taksi online kumaha carana pokoknya menang we taksi online pun bahasana ge di ditu beda nya pokoknya mau naik taksi nepi ka kedutaan Indonesia mangkilang teh datang ke kedutaan pas rek asup dipegat pusat pam pusat pam katembo meureun tina beungeut ieu mah urang Sunda ya sama nih hilang naon ka dieu eta abdi teh yang Jepang seneng paduta rek naon maneh panggil jeung paduta nya cek peja cek profesor di Jepang yen pemerintah Mesir keur sayembara sim kuring rek miluan neguh umur bumi emang bisa maneh bisa dipanggihkeun jeung duta ge diomongan mangkilang kade
mangkilang ulah sagawaya jauh-jauh datang ka dieu mangkilang sagawaya cilaka ke mangkilang. Tenang paduta tenang pokona mah ayeuna paduta panguruskeun kumaha carana sangkan kuring bisa ningali eta mumi diuruskeun ku duta singkat carita bisa tah si mangkilang teh panggih beureun asup ke tempat di mana mumi eta diteundeun gitu nya. 15 menit itu keluar itu mangkilang hebat. Nah nepikeun ka patugas nu aya di dinya oge heran dan 15 menit geus beres keluar deui bari keluar tina panto mangkilang bunga nang duit aing yo cair yo patugas nu jaga ge bingung gitunya amak kumaha carana mainnya bisa neguh umur mumi ngantina waktu 15 menit ade datang pengawal di Mesir teh megat mangkilang mangkilang geus maneh neguh umur mumi geus mangkilang sabaraha tahun umurna 80.000 tahun cek mangkilang bari wah mangkilang bari panggal teh pede mangkilang teh teu percayaeun pan meureun si pengawalna wah bener maneh lamun maneh teu percaya cuk deuleu ka jero eta si pengawal asup ka jero teu lila keluar deui bari gogorowok kilang sia kilang eta mumi nu di jero acak-acakan wah perbana kucutan wah kunaon acak-acakan gitu nya kilang sia kilang ka dieu eta mumi naha cenah make jadi acak-acakan gitu cenah kumaha di alungtik umurna dalam tadi kitu mah kanyahoan umurna kumaha dikumahakeun atuh eta cenah neguh umurna ku aing disiksa mumina cenah aku tenggelan mumi korowekan aku sia sabaraha taun sia maneh cenah kitu ditenggelan ku mangkilang teh rupa-rupa mangkilang aduh dagang naon cenah tah oh mie ayam teh poe deui urang mie ayam teh naon nya pokona mah tukang mie ayamna gelut teh pokona carita aing poe deui dua pe katukang nah jadi kieu cerita aduh gitunya tah kieu pokona tah ieu tah carita pika sebeleuna teh gimana teh aya ngomongkeun kamera bisi bulung mobil ka deui teh alasan murok deh balik ke bebeja lain bebeja ka bapana ceurik teh nih kunaon ngomongkeun kita mau hakil di roasting ya eta mah urang ngomongkeun Sunda bahasa Sunda kasundaan kan borangan teh ngabodor sorangan berarti ngabodorna sorangan kamu lama-lama kok ngabodor balik jamaah balik dekok cuma gitu tah gitunya jadi na Sunda teh urang teh nanti tadi mah geus kapikiran geus kapikiran tadi ngomong naon orang Sunda mah somea handap asornya saya ngasih di luhur. Asar mah di handap. Handap asar. Bener. Itu handap asar. Nyerempung teh panik handap. Sok loba basa-basi. Basa-basi pisan tinggal nu keliwat tinggal ka imah. Nawaran ya. Tinggal nawaran. Lagi heula kasep. Atur nuhun gitu ya. Nu nanya basa-basi. Anu ngajawabna basa-basi. Kayak masih kali-kali. Lagi lah kasep, siap.
Mereka naonnya. Naon? Apa deuceuk tadi tawaran. Cerek. Orang Sunda mah nya teh kitu sakapeung masuk eraan. Tuh pede. Berarti jangkungnya. Pendek. Pendek. Tuh pede orang Sunda mah baheula. Kali heula. Oh, Kali pelan. Kapungkur. baheula. Kapungkur. Ngaji teh barengnya. Ya. Pernah sepengajian. Panas. Kali pelan. Nya ada memeh bama alif heula. Memeh. Lain baheula alif heula. Kapungkur. Nah jadi alif heula. Kapungkur we. Salah dari wae. Kapungkur. Pala. Genahan kana Bareto, baheula. waktu Bareto ganti. Bareto mah zaman Jangan jeder. Belanda ge can ka dieu Bareto. Sabaikan Baheula memeh ijab kabul jeung ninina barudak. Jeung akina barudak. Jeung akina barudak memeh ijab kabul. Bobogohan ngesila apel teu wani. Atau adisian. Teu wani. Era apel teh. Tapi kan anyokon we akhirnya mah can WA. SMS. Bade iraha tepang sareng mamah teh. Lalaki katantang atuh. Ji peuting maksakeun datang. Jam 1. Wah, teh besok-besok. Kita nyari. Dari ayo. Majana tahrim teh. Tarhim. Puting mah jam 11, jam 10. Nah. Ini timah teh beres maghrib. Mandi heula. Bersihan lah, pakai minyak sinyong-nyong, cerot. Ngeder. Ada nges nepi ka imah ngadeng-deng. Nyerot. Asum gitu. Pas ngalengkat di soledan. Didagur si roti kenapa tau? Atau jedung. Si kenyawan ku batu. Kuloy kan kulengan. Tambah era. Keluar teteh jero. Indungna Assalamualaikum ibu. Maha nyeri. Nyeri ongko era ongko. Sian ongko. Aduh. Kasih mah kalau buat aku bagur. Bagur. Mas Epa. Anaknya ya di dia. Anaknya nonton. Anaknya laco. Iya nah. Si lucunya tidak kakak. Boleh kita desa kakak. Mangga lagi kasep eta ku someahna euy culun mitoha teh. Bagur yo. Bikin Urang net bikin era. Tebang bawa. Ya, tuh mau martabak. Era apa merenya era nyabakan tuh Ulut labu ongkoh. dengan tidak gore tadi red kain dong nate udah can pamajikan can ketempo red bu indong nate mohon kasep sabrak kali orang sebut kasep duh urang ngobrol kumaha ieu era bingung memimitian anak gitu nya ngobrol kumaha ngomong naon ya ngali taplak aduh ibu ieu taplakna meuni sae nya Sama-sama kita ya. sabasi gitu ya cek indong nate mohon enggak jawab mohon urang nuluykeun kumaha gitu nya nuluykeun kumaha gitu neangan naon deui sugan ka luhur kitu aya cak-cak tapi piraku aya teh nya cak-caknya red teh kana gelas mana disuguhan nya disuguhan teh kitu nya disuguhan ibu ieu gelas juga awis nya mun saya kieu henteu cenah kitu duh ngomong naon deui red kenapa tuh balik wae gitu ya Ayang balik. tapi pan urang teh tadi ditantangnya urang teh pan tadi ditantang iraha bade tepang sareng mama wah laki kunaon kaomongan red kana teh mau kaluhur saeutik aya foto iya gitu nya iya pe omongan teh ide
Ibu paingan murang kali ibu teh meuni geulis. Padahal mah. Dupi eta ramana. Inu kata ningali kana foto teh, pan ngajajar foto teh nya. Ngajajar. Beureun asa eueuh. Sanes. Sanes. Anu jero hate eta foto saha atuh dipasangkeun di dinya di bawah. Akina. Sanes. Diraret deui. Sanes. Nu mana ujang nu mana? Eta ibu eta nu disorban geuning eta nu disorban. Ret ini naik kana foto. Eta mah imah bojo. Saking ku grogi urang ku era poho eta di bojo. Aduh, tong eta euy bahaya euy, keluar liwat. Eta. Balik. Mbak eta. Era atuh nya. Da dari tungguan atuh kabogoh oge. Ai bu abdi bade permios we cenah. Aya kapekar ka nyaman. Di dieu we atuh jeung ini bare lompat asa diudang jurig. Asa nyaman. Asa diudang jurig. Era beungeut asa ragrag. Cobok teh rata urang. Pengalaman eta, tapi alhamdulillah gitu nama Lancar. Wow. sarua Gitu deh gitu. ini depan uing mah eraan iraha teuing wanian teu wani ngomong hareupeun batur ge teu wani Enak ge borangan. enak ge borangan eta borangan asa duduk jurig ningali gang asa ningali jurig gitu lompat era poho motor tinggalan Balik deui. Wah, laporkeun we. Da motor Gojek. Roll of three. Aduh, gitu. Aduh, itu jadi ngomong karena juri kan. Tapi aing ngomong juri teh nyata sakapeung mah urang teh sok mikir. Juri di Indonesia pikasieun gitu. Pocong, bungutna goreng, Italia. Sedih. Sedih. Terus urang sieun kumaha sih? Dari Italia nih berapa? Gelut gelut. Di hedan. Luar bisa. Tapi lanjut urang sok sieun nya. Ai Kunti. Ki hungkul mah gawe. Seri. Sirina teh kieu. Namun kesian. Kayak di channel lain aya nu seurina gitu aya. Beda deui. Aya hungkul, urang nu nempo. Wah, aku terkejut. Gawas. Tah geuning eta teh efek tina naon? Katempona sabangsa nu kararitu teh pikasieun sabab tergantung di mana marahna cicing. Jadi ke Lamun di negara anu makmur mah da teu pikasieun eta jurig teh. Di Cina Pampir. hampir rapih, Baju. lempang kieu. Banyak kantos eta teh. Baju alus di bordel. Oh. Gambar peonik, gambar naon. Di Amerika Dracula make jubah, make jas. Kaset. Barodas. Negarana beungar. Ai di urang mah meureun. Negara. Melarat. Entar ari mah. Jurigna melarat. Jurigna Malaran. Tinggal itu yuk. Teu kabeli baju. Tuyul teu make baju. Pakai pempes. Nah, gitu. Tapi urang ulah era kondisi hantu di urang jiga kitu lain hantu jurig jiga urang di urang jiga kitu. Jurig di urang mah najan kitu bentukna pendidikanna tinggi. Contohna Suster ngesot D3 tah. Boga gelar. Boga gelar. Suster ngesot minimal D3. Kebinanan D4. Kan cak aya bidan mah bidan ngesot cak aya. Kare susah. Keur tugas akhir juga.
Tidak diajar ngesot oke 2 semester. 2 semester. Aduh, rupa-rupanya hari jurik. Aduh nyeri. Jadi ngomongkan kena jurik. Aduh, Capek. capek Mikir lah. Aduh, eta Berpendidikan berarti. tinggal eta kreatif ngomongkeun naon can wacar pikadinya acan. Kalem malah kalem. Nya eta lila kene. Jadi berpendidikan bertitel. Bertitel, suster ngesot gitunya. Bersih jurik di urang mah. Naon contohna? Hantu keramas. Ya, Ayah. kreatif. Oh. Non kreatif na tatanen. Kakek cangkul. pernah. Salah sahiji gegedugna jurik di Indonesia di Sunda gitu. Amak dibanding-bandingkeun wae meureun. Hiji mangsa cing aing hayang nyaho kumaha kekuatan Dracula jeung vampir teh diadu jeung urang. Sepakat sadaya sapuk. Lain sepakat sapuk. Kitu tah. Sasabuk. Sapuk sadaya. Panggih di Gunung Himalaya. Waduh, wah, di Jauh. netral, pantiis, jangkung gitu. Ngobrol tiluan vampir, terus Dracula, ti urang diwakilan ku kolor ijo. Oh iya. Diwakilan ku kolor ijo. Geus kieu ayeuna mah lombana. Cenah. Tuh tingali eta dihandap aya 31 garerde. Saha anu panggancang-gancang nama eta satu eta juri panghebat-hebatna. Oke, si vampir ngapung ngeblesat, set, ngahajar banteng, set, balik deh, getih di dieu teh. Ditingali 2 menit, wah hebat, banteng 2 menit bisa pae. Dracula, aing mah eleh, ngapung ngeblesat, set, leuwih gede. Gajah, set, balik deh, getih ka dieu tah, nyedot mun 1 menit, leuwih gede gajah. Kolor hijau atuh. Nangtung set, siut 30 detik balik di dok. Curiga. Maneh mainan banteng, maneh mainan gajah. Tuh deuleu tiang listrik. Tidak gua lain. Tidak gua. Tidak gua lain. Aduh karena Indonesiaan. Aduh, Gura giru teuing. Loba, sebenarnya carita nepi ka lusuheun teh nya. Loba pisan. Jika keleutik keur bebentengan baheula. Keur bebentengan teh. Sore ya bebentengan mah asar, biasa teh asar kitu nya bebentengan teh. Di buruan. Ante di buruan da geus dikerok. Akhirnya tahu lagi. Kacing minumnya. Eta tutupan heula. Bisa pajarkeun ilkan. Bahaya. Harus bayar Anda. Itu. Aduh, merek. Tinggal itu. Enggak aman. Jadi waktu teh sore pada asar mun keur ngeunah we bebentengan. Budak ayeuna mah jiga teh nyaho bebentengan. Kapan? Tah paleun. Iya. Nyahona nyonyo ieu we tah. Ngurak. Mecehan ieu jagong. Uri. Tiko baru teh kitu tah. Keur bebentengan kadenge kusim kuring teh. Tah jiga suara indung urang euy. Jang kasep. Heueuh ieu mah suara indung urang euy. Ah sampeurkeun we heula. Sampeurkeun indung teh. Mohon mama, yang teh dibantos. Tingali ujang kasep itu tingali sepatu mamanya teh tos rusak. Kin saupamina aya tukang sol sepatu wartosan mama. Siap mah laksanakeun. Ulin deui bebentengan kuring teh. Toh. Lila kadenge nalaunan tah ti kajauhan teh. Sol patu. Jauh. Kedeketan we. Sol patu. Lila jadi jelas. Sol patu. Iya, sol sepatu. Lompat pan ka imah. Mah, tukang sol teh aya.
Enggak kasep cenah ieu tah cenah pasikeun ka tukang solna. Bawa bari lompat. Buat. Mang, ke tukang sol sepatu teh ngalieu. Siapa ya? Kayaknya kenal. Gaul. Enak jang. Ieu mang ieu nyamperkeun tukang sol teh. Teu naon tanggunganna teh nya nu hareup di belah dieu, nu tukang belah dieu, rancatan teu naon belah dieu. Langtung malik ka kuring. Enak jang. Ieu sapatu nu mama pangahakankeun ku amang. Morenjak. Hakane ku sia. Telas mah. Gitu salah lentong eta teh salah bahasa maksudna mah coba mun ngomongna kieu mang pangmasangkeun hak dina sapatu mama meureun si abang lagi ngajawab kieu hakan we ku sia pan tadi mah mang pangahakankeun sapatu mama ngajawab lagi hakan ku sia nah ganti ngomongna mang pangmasangkeun hak sapatu mama tah si amangna ngajawab hakan ku sia. Tah kayaknya rupa-rupa. Ari beres si bebentengan anu gelut. Budak sekolah SMA jeung teh. Tawuran meureun. Puk kayak nyamuk. Bener di jalan korporasi ya. Pak RW keluar tuh. Diciuang eta nu gelut hiji. Ka dieu maneh ngerakeun ngadun gelut di dieu. Kos teu dibere asi we sia leutikna. Nu mawi bapak pun aduh abdi teh cenah teh ali teh basian asi cenah. Abdi teh nembe pendaksiran kasih teh kelas 2 SMA. Dari mana? Kamu wae atuh. Asik ya. Geus naonan atuh maneh kelas 2 SMA mah ieu asi. Ayaan. Saat. Asik kan paisi. Jorang eta mah. Cawoka. Eta maksudna nya eta maksudna cawokah gitu urang Sunda mah cawokah teu sagala anu cawokah jorang beda cawokah jeung jorang beda nya ari cawokah mah heureui ngan jiga nu kasar tapi lain contohna naon contona sirit